Assalamualaikum sahabat Sarama dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di Kampung Selawi, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Selawi ya. Perjuangan pengantin ini dari Bandung. Masih banyak lagi yang jejaknya di belakang. Pak. Ya. Bang, di sana kok, di sana itu di mana? Nah, kelak ke atas. Payung di belakang. Di Bandung tabuh sabaraha? Tabuh genep, alhamdulillah. Bandung ada di mana? Sukajadi, masya Allah. Mugia dilancarkan acara nanya. Sok, mangga. Hari ini meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Selawi ya. Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Perjuangan pengantin dari Bandung ke Garut, melewati jalan setapak ya, melewati rumpun bambu juga, masya Allah, penuh perjuangannya Bu ya. Masih banyak lagi yang jajak pengantinnya di bawah ya. Rombongan dari Bandung Sukajadi katanya. Sukajadinya mana? Cipedas bukan? Mana tuh? Hah? Oh, sederhana. Iya, tahu. Masih banyak di belakang ya, tapi Haji Asep Hermawan almarhum mugia maten anjeunna di alam barzahna, di alam kuburna, di alam kuburna sambil rahmatul taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara musim kuring langsung dibuka. Susunan acara nyata kahiji pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi kesana Ustadz Haji Maulana, katilu sambutan penyerahan dari wakalah calon pengantin papegat, kaopat sambutan penampilan dari calon pengantin istri nyata Ustadz Piket di wakilan penonton Kujatan Wahid Amana nyata Ustadz Burhanuddin Fauji. Oke, kalimat pun anak teh bujangan teh ya, masih gres, masih tidelar. Masih di dealer pun anak sanes di showroom sanes yang asli langsung original. Nah, original. Pemedina mobil mah panginten ieu teh masih Lamborghini. Lamborghini. Sanes Xenia sanes ya. Sanes Agia sanes eksekutif ya. Eksekutif. Hoyong ditikahin ka dieu teh menawi diabringkeun teh ditu teh menyatakan bahwa pun anak teh masih lajang, masih bujangan. Ya, margi dijadakeun teh ditu da upami misalna sanes eta mah pangintanakeun ka kelencepan we tengah puting panginten nikahna oge gitu. Sementara menunggu acara seren tampil, berjalan-jalan dulu di suasana dapur hajatan pernikahan Sundanya ya.
Kaluhur cenah. Nagakeun salam kehormatan oge salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dapur pernikahan. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi iqamati hujjatin. Wa akramal awliya bi dhuhuri karamatil khaliq allati hiya min mu'jizati Ini nama-namanya di Sunda itu ini belenik. wa khasama ja'a min asba'i billati birufihi ila darajatil arifin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul Hihit hakim namanya nih. Hihit wa ya. asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Belenik. Allahumma sholli Nah, wa sallim ini namanya apa? ala sayyidina Hawu ya. Muhammad Hawu. Tengah bakar. al-fatih Namanya kayu bakar. wal khatim lima sabaqa wal nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pagar ayu. Ya, Mas ya. Masya Allah, ini cantik sekali ya. Hasil tata rias dari Ayu Wedding. Bisa ditukarkan. Benar enak. Laras, laras. Semua kumpul di sana. Ada aja Kak. Ini nyeret gitu. Saya itu ya, mau cek cahaya. Oh, sama jadi. Nah, iya. Oh. Dari Tangerang. Sekelas Mike Tyson kuat kumaha-kumaha tapi ku cinta mah tetap we rag-rag di penjara. Si Asep tetap ku si aing mah geneuk-geneukan. Maka dasarna cinta mengalahkan jarak sakitu jauhna sakumaha tanaga bedasna ku cinta malekeh. Buktina ajengan ngomong hebat tarik dina panggung balik ka imah pamajikan mun mah anger we ngaringkuk di pos roda. Eta teh. Tak kumargana kitu alhamdulillah wa syukurillah dina ieu waktu dina ieu saat simkuring biasa hadir ke ieu tempat kalayan tiasa nohonan tur ngalaksanakeun naon-naon panginten anu janten pamaksadan sahibul maqasid Bapak Ahmad Rosidin diantawisna kanggo nikahkeun janten murang kalihna sesuai sareng tupoksi simkuring sebagai petugas P3N kantor urusan agama Kecamatan Cibatu mewakili Desa Mekarsari. Alhamdulillah secara legalitas sudah diakui baik secara negara, insya Allah ayeuna disahkan oge secara agama. Matak jongjon terus ketinggal aya simna nyecepnya.
Jadi Asep teh tos jogjon ayeuna mah tos ningal ayasin surat izin mondokna paintennya Asep pasigin teh. Nu kaduana panginten tos gaduh ieu aya STNK surat tanda naik kasurna. STTB tos gaduh ieu surat tanda tamat bobogohan dilampiri ku ijazah ikatan janji suami istri yang sah. Insyaallah nongeng yang ngigir hajib ngalewat ya tenang engke mah nya. Tos gaduh legalitas nanya. Insyaallah dina ieu waktu dina ieu saah dina ieu kesempatan simkuring urang Mario Selanya berkas kalaresan sekecil apapun permasalahan di buku nikah tong wantun-wantun marobih nyaliranya saknya. Tong wantun-wantun margi ayeuna mariskan dokumen anu terakhir kamari mah ijazah nu diangge patokan ayeuna mah buku nikah buktosna nganyuk ka bangku buku nikah teu cair. Insyaallah nya bilih aya kalepatan urang parios saras keuring jenenganana Asep Sofian nya kuitan Pak Eye nya sesuai sareng ijazah ieu binti Bapak Haji Asep Hermawan almarhum. Mugi-mugi almarhum di alam barzahna di alam kuburna berikut nengnya ibuna tos ngantun mugi-mugi Allah maratana di alam barzahna di alam kuburna sing kabuyur ku rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelahiran Bandung 4 Agustus 1885 laras kasep. Calon pengantin istri tinggal heula ieu. Bilih pagantos sareng ninina dan ninina ge dangros ngan jagi sate. Sep. Tinggal heula tinggal. Laras? Alhamdulillah nih rezeki desanya moal aya di Bandung model kieu teh. Jenenganana Rani Fitrianingsih binti Bapak Ahmad Rosidin kelahiran Garut 16 Maret 1888 laras. Alhamdulillah sesuai sareng jasanya insyaallah. Hidup ayeuna bade ngalumangsungkeun akad pernikahan. Di Bapak apa namanya? Bahwa ieu hiji ibadah terlepas dina syarat rukun pernikahan. Terus jumpon ayeuna aya rukun pernikahan aya calon pengantin pamege, calon pengantin istri, ieu walina ramana ku anjeun, saksi 2, marihan sulur saksi teh. Nah lamun ditulis kabeh moal mahi bukuna paintannya jeung nanaonan di gawe kitu nya. Sakape 2. Alhamdulillah pakarsa. Pakarsa dan mun lanceuk sareng ieu rakana paintannya di Bandung alhamdulillah. Terus anu terakhir ijab kabul. Ijab cara sareng wali kabul para pihak hidup. Tadi terus ada latihannya dia selatan kinwe ku bahasa Indonesia. Pokokna mah terakhir dia tunai langsung saya terima nikah dan kawinnya Rani sakitu we geus gitunya kali itu nama diejah gitu naon bisa dituntun kula bae mangga ngan balikna lebih udang buru-buru amplopan gitu nah eta misi buru ya tong komentar hati namanya gitu nya eta we mudah-mudahan Sep hidup cingking ridho Allah Subhanahu wa taala. Keur ada Asep ngaran Sunda mah Asep identik. Nah, di Sunda mah cenah salah eta teh boga ngaran Asep teh. Margai bahaya Asep teh. Margi tidak ada api lamun teh aya Asep teh. Oh, Asepnya tahu. Insyaallah niatannya pertama luruskan jarum hati hidup semata-mata ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus sabab ia merupakan kodok kodar takdir ti Allah. Hartos luruskan mata lurus jarum hati hidup semata-mata ibadah. Lamun teu niat ibadah percuma. Terus batak Asep ngamodal gede ngamodal naon hayang kurang teh sah secara negara sah oge agama. Kan itu teu pasti kurang teh pernikahannya. Nah, bari atuh saya bukan duit 20.000 aya bisa nganclomat tuh saya ngomong kana leuyan domba bisa dia tanya. Ngan Asep teh yang ibadah yang maslahat manfaat maka diniatan lillah luruskeun jarum hati hidup semata-mata ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua jadi ketika pernikahan teh merupakan kodok kodar sekaligus takdir ti Allah. Maka dina pernikahan kudu boga konsep musyawarah. Tidak ada dusta di antara kita. Matak awewe ieu neng Rani wayahna. Da hidup mah lalaki rek kumaha-kumaha ge moal dituntut tapi ku angkusi ku moal ahli kunaon dia lalaki. Awewe teu make jilbab, awewe ngalacur atau napi naon ieu imitna mah paitannya rosikona masalah. Tak kumargana kitu bade kumaha-kumaha ge insyaallah aya mimiti nu janten saroge hidup. Tapi insyaallah ieu mah socana ge soca solihah teh Asepnya. Asep ge pamenteuna pamenteun soleh mudah-mudahan. Sabab yakin Asep tidaklah segagah Nabi Musa, tidak setampan Nabi Yusuf, tidak sesabar Nabi Ibrahim alaihissalam. Asep adalah laki-laki akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh untuk istri yang soleh. Amin. Neng Rani Kisami tidak secantik Siti Juleho, tidak sesabar Siti Fatimah, tidak segagah Siti Aisyah. Neng Rani adalah istri akhir zaman yang berusaha menjadi istri solehah buat suami yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah Bapak yakin di Bandung lain daya istri syukur mata di sepat mojang Bandung ngan beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu wanita cantik hanya satu yang bercahaya. Saha Rani alhamdulillah. Sami pangintan di dia oge, neng Rani oge beribu-ribu ikan teri di lautan hanya satu yang kumakan.
beribu-ribu laki-laki tampan hanya satu yang kuinginkan. Always together you forever. Oh my darling, I can't get out of you. Insya Allah, ya insya Allah saya kurang kilak. Ya insya Allah mudah-mudahan cing maslahat manfaat barokah, cing dikategorikan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Ieu teh jadi bahan muhasabah urang. Nikah teh sarua jeung maot, saya sebenarnya mah beda saeutik. Hari kawin mah asup ka kamar panginten kitu nya, hari maot mah jero kubur. Datang malaikat marbuka, hari Asep asup ka kamar mahrok buka. Eta bener mah saeutik kubur kitu nya. Sarua papada mah asup. Nya kitu aja kan. Mata jadi bahan muhasabah urang. Ulah senang wae sabab ke aya sedihna, ulah gembira wae paetan ke aya sedihna. Mata hidup dina rumah tangga pait bener bakal karasa hidup. Eta sakali kae paetannya tambih teuing ngalamun, tambih teuing paetan teh konsentrasi. Mudah-mudahan lurus ke jarum mata hidup semata-mata ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu ngabarokahan ku pamana paitan pangarsa pun guru waktu sama tempat ngakeun ka khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'amati al-ma'budi bi qudrati al-muta'i bi sultani al-marhubi min azabihi wa satwati anda fiti amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. إلا الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مقترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إلا الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي ويحكم تقدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان فريقان إلا بقدر وكتاب من الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pantangkeun, buleunkeun, lempengkeun jaruk hata hidup. Bager kasep panganten asapnya lempengkeun niat di ibadah lillah. Oke, Bapak Wali niat sing lillah, niat ibadahnya panganten. Mas kawinna sepertinya mungkin kuieu wae mungkin calon pengantin pamor teras mas kawinnya tersebutnya dijelaskan aku ya. Mas kawinnya teh 16,87 gramnya mungkin dituntunannya niatan ibadah karena Allahnya urus sejarah hidup. Ya Allah, mudah-mudahan dua insan pada ngrumangsungkeun ta'budiah ibadah antawis wali oge calon pengantin pamaget, mudah-mudahan ayeuna ijabah Allah sing dipaparinan kalancaran maslahat manfaat ayeuna ridho Allah Subhanahu wa taala. Istajib doana ya Allah, nasaluka ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalimat terakhir tunai langsung saya terimanya segitu inti soalnya tunai saya terimanya siap harus kekuatan mangnya Bismillahirrahmanirrahim. Hai yang Asep, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Rani Fitrianingsih dengan dibayar mas kawin perhiasan emas 16,97 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rani Fitrianingsih binti Bapak Ahmad Rosidin dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah sekali jadi sobat Terbudaya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Tiga, dua, satu, dua, tiga, Oh saya
Sok, mangga ngantri. Teh, sakit tulang teh sakit. Iya, nama saya Bebe ada. 1, 2, 3. Ibu.